Itu aya nanaon gitu teh. Nah, cenah geuning nanaon nya aya awak maneh ayana. Perasaan sih itu. Awak urang-urang teh. Setan mah komo atoheun. Wah, Ulang sih. setan mah kira pinter eta. Si eta teh borangan hatena teh. Layakeun we. Naon we? Ning sieunang cara kumaha da awak urang sieun teh. Dipijil ke cenah awak urang teh perantaran nu kitu. Tidak yakin jadi. Ai kitu mah ditantang boro-boro setan sia sok jeung dieurik naon gai manyari ngabungkeuk sia bisa cenah gaib. Ayo sia mun bener sia bisa ngabungkeuk ka aing. Aing ngenta duit sia 2 karung. Sieun dikitukeun mah. Ampun cenah aing hareupan nu kitu. Mah majar teh. Ayo sia. Aing kan teu ngarti cing ari ngabungkeuk bisa ceng nya. Aing ngayakeun duit sia 2 karung teu bisa. Bohong sia ceng teh. Mun sieun lain lucuan mah deh. Made. Teu make sieun anu kitu mah atoh abah mah. Atoh kudu penta teh teh. Di mahan kotak-kotak ya. Ya. Malah kempoy ya. Berarti kapok gitu. Batur pocong. Ah sampeurkeun ku aing jadi mana pocongna euy. Tuh ditu eueuh singna naon. Sieun kudu Bohong sia wani maceng anu nya. teh, bohong. Mana pocong? Wani mah eueuh banyak. Hah? Wani kan mah eueuh. Ah heuda, masih wani teh wani ge da eueuh. Teu wani eueuh ngan padahal nu teu wani teh kasieun timul. Anu wani mah teu timul kasieun. Daunna apek pake sekeung aya sieun. Buktikeun aya naon daunna naon. Jeung Mamang Daba ka Gunung Gamir. Tawasul Gunung Gamir. 1:30 kita balik cenah togenong. Ya ayo baralik. Naon cenah ibar koyak ieu balik. Dari ka kita lagi balik rek naon ngenong.